Oke, On. Oke. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Episode Tilu. ke-4. Apa? Ke-4. Biasa. Naon dah, Acapruk nyaritakeun. we naon. Anu terasa Ulang acapruk teh. Karena sana ya. Naonnya. Acapruk teh ulah ya teh. Perasaan aya Pak RT. Aduh. Jabatan politik PRT plus, lain PRT plus. power aya pemerintah ya. PRT Jadi plus urang teh Pak ngomong Kiai. tentang pemerintah ya teh. Bahaya kritik teh pemerintah mah. Iya ya, Tan. Masalah narkoba, Jeung udud. narkotik dan obat-obatan jadi ieu mah isu nasional Tasik Unggul. Meureun kasus-kasus narkoba yang ada di Indonesia di Tasik sigana teh di aparat penegak hukum terutama di kepolisian geus numpuk sigana tapi dah nu piralna masa etik da ayeuna mah urang ngobrolkeun kumaha menyelamatkan gitu tak urang ngobrol menyelamatkan generasi muda dari narkoba gitu dah nya generasi muda teh budak-budak urang nu jauh-jauh teh budak urang we gitu teh da institusi pendidikan tidak cukup untuk menangkal itu bahkan cenah peredaran narkoba geus tepi ka SD prihatinkan mah Pak RT SD SD oh mau beureun SMP jeung SMA mah geus baradag ieu mah SD budak leutik Jeung Eta teh geus keasupan. informasi kamari cenah di daerah mana gitunya. Daerah masih Jawa Barat lah. Aya hiji daerah anu ti mimiti budak tepi ka kolot dibere zat psikotropika tepi ka ketergantungan tepi ka maranehna teh lamun teu make eta teh teu bisa ti budak tepikeun ka kolot teh. Tah, eta teh real nyata real. Nah, terus eta mah ditipu meureun Pak RT mimitina gitu Pak. Jadi cenah ieu teh mimitin mah jang obat meh teu pegal-pegal. pegal-pegal Dipake meureun ngeunah, meureun ceuk basa barudak eta nu ngepay. eta dibagikeun di mana di sekolah di mana Di sekolah aya, anu ka warung-warung aya cenah. Naon teh? Teh. obat Sigana kopi heula duh ngeunah bari ngarokot. kopi bim Iya. sok tara Hideung bim lah. sok tara kreatif otak kopi mah Biar Mah mau terbuka. ngopi. Isu air dewe. Isu moang lah. Oh, naon. PRT mah terus gaduhan susu mah di bumi. Tah den kau bim lah. I don't kau susu lain tas raju Pak RT saya mah ada sirikan jalan mana Pak RT dengkau Jadi kena susunya daripada nah narkoba. narkoba teh dulurna teh nya miras termasuk meureunan ganja nya Ai rokok. urang Udud. Tapi aya sabarna mah cenah ya cek para pendidik sekolah rokok teh justru adalah pintu pertama rek asup kana dunia narkoba budak teh memeh ka narkoba teh kenal heula rokok nya terus sedang ngalinting kena ganja karituna kana obat beh dituna mah lebih jauh gitu dah cenah Ai rokok mah meureunnya. Setuju teh? Bako bener rokok mah nya. Baru kalau linting. Linting yang bako kene. Manual eta mah ngaranna teh, manual kene. Tah kadina geus kana ieu digital. Digital teh, anu pel pan digital. tapi aya cenah narkoba nu dipake malah tepikeun ngahasilkeun jadi alus cenah teh. lah Cek dunungan abdi baheula, dunungan kolot di pasar teh. nah Urang mah tukang narkoba. naon Narik kolor barudak subuh. eta mah nyunatan Ingatan. Kala ari rasana teh kumaha sih teh narkoba teh. eta teu bisa komentar saya Heuh lain rasana kumaha gitu. nya cek Cek pengalaman kumaha. cek ilmu Ada pengalaman nih? Pernah gitu. Teu pernah? Paling Si ganti mah pernah. Keun bae urang teh can pernah ngalaman tapi ngobrolkeun mah meunang meureun. Menang. Sehingga ngobrolkeun presiden padahal urang can pernah jadi presiden. Tah gitu. Ulah kieu ngan kiain rangkun. Homer teh haram. Tah eta teh narkoba teh Kullu asup muskirin haramun. Haram.
Tanya kun sok ini kun sok mabok teh. Nah, kunaon cenah jangan make jeung haram. Kapan sok mabok, cuma memabokan cenah. Emang pernah ngarasakeun gitu, Ustaz? Henteu cenah. Atuh lah ngomong cenah henteu mah. Terus jeung urusan surga jeung neraka, goblok ke neraka ge teh ka neraka heula. Nah, balik deui. Urusan barudak tadinya, tadi aya fenomena nu mengkhawatirkan. Jadi aya hiji kampung, itu tadi di urang. Nya maksudnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Abdi bisa Jadi salah tadi dengan tadi pernah teh baca. Urang teh jeung kolot-kolot teh dibere obat, disebutkeun obat pegal-pegal. Nya meureunna kolot-kolotna tukang macul mah kumaha ataun Iya. udah. Mun baheula mas. Ada teh narkoba. Psikotropika. Ngan psikotropika jenisna teh apa? Tah, ngarenahan bahan meureunnan, mimiti mah asa ngeunah. Jag-jag gitu kan awakna. Heeh, cenah. Halu aja mah halus atuh mun Tapi kan aya efek kecanduan. Kapan jeung eta panurunan yang memabukkan teh habis fly teh nge-fly. Tapi awak ngareunah. Orang tanya we kan. Pangna aya repeat order ge meureunna. Ya gitunya obatnya ngareunah tapi Nya. Jadi anu ketagihanan Lain tina malah merusak ai narkoba mah. Masingnya ge mimitina bungkul asa ngeunah. Kaditeu merusak. Merusak awak. Aya tah di Maruk- Karawang. Tah, Karawang ya. Karawang kan. cenah mah ngarusak teh ngarusak akalnya. Nya tuh ngerusak otak, ngerusak fisik. Ngarusak akal, fisik, pikiran jadi ngaco gitunya ngawur. Tapi ari rokok mah payen teh kitu justru lamun teu ngarokok teh eueuh inspirasi teh. Eta mah cek nu ngarokok. Heuh, cek nu ngarokok. Berarti hampir sarua mun gitu Pak ya. Jadi Aya efek ejeung etanana ejeung anu psikotropika eta. Jadi aya pernah ngobrol jeung sabaraha urang gitu nya. Anu geus kecanduan. Jadi ketika teu make nu kararitu teh teu bisa jalan nya. gitu. Nya. bayarnya ngarokok teh. Abdi Nangkanya hampir teh. nu abdi. Mata kasup akal Nah, na kumaha paling cara haram teh. yang bisa eureun minimal narokok Kumaha, eta. nya. Kudu minang di rokok sini. Lain. Ngarokok mah saeureun teh teu boga duit oge nganyuk pan. Nya. Oh, inspirasi. Puting-puting hayang udut kali Belaan eta nih. kali Nah, sekali. gedor ka dieu nya. Belaan. Ya. Deh, uduh. Eta teh sebenarnya mah kecanduan teh. Tah obat oge, narkoba oge eta kecanduan. Rokok beunang keneh ku ngeteng 2.500 nya jarum coklat. Ari bangsa narkoba mah kan biasana marahal. Marah. Heeh, komo nu udah ge. Jadi mata naon teu sabu-sabu meunangna mah teh. cenah, pan Lain masalah sagram, canduana digram. meureunnan. Hah? Lain ieu mah Efekna teh dampakna gitu. lain masalah kecanduanna lainnya. Udah rokok ge kecanduan, Sarua rokok. rokok ge Naonna tuh dahar kecanduan sarua. Dahar. lain. Daya merusakna tinggi gitu meureun. Ke lain dahar mah kebutuhan beurnya sebenarnya teh. Aya rokok Kebutuhan sarua. kebutuhan. Keur nu ngarokok. Keur ngarokok aya dahar Kerudah. Kada ulah jadi pembenaran. Gara-gara urang ngarokok, jadi kan goreng anggar. Goreng ngarokok teh. Dia Mun tengah bisa rokok. mah eureun. Nya, hese. Tah kumaha carana sugana inspirasi? Keun lah Ngelirik. ngarokok mah da geus legal. Meunang di mana-mana oge ngarokok mah pang naik. Iya ya, narkoba mah ditinjau tina hukum agama ket pangnerangkeun. Jelas cek hukum positif negara mah narkoba teh perbuatan kriminal we. Ngan aya Pak RT sabaraha golongan obatnya nu baheula asup psikotropika ayeuna henteu. Ya. Sabalikna Ya. anu ayeuna henteu jadi asup psikotropika obat terlarang teh lah. Naon tah contoh? Teu apal euy. Jenis-jenisna mah teu apal. Tah meureunan eta teh melalui kajian naon ngaranna teh? Investigasi atau kajian medis atau kajian kedokteran. Nu ieu meureun berefek siga narkoba asupkeun kana golongan. Naon disebut teh golongan? G golongan naon? Kode. Penenang Nah. beurnya. Tah eta cek agama eta asup kana kategori naon? naon teh Narkoba sarua eta teh Aya jeung masuk Homer. darurat. Aya masuk darurat teh, Pak.
jam ubar. Nu mata kieu tadi masalah. Mentak manya nanti kieu lah ari efek narkoba naon gitu. Memabukkan. Tah, terus nanti Efek jangka panjangnya. Kesadaran. nah nanti Naon ya? Untungnya nipu batur. Fisik dan non fisik we intina mah. Ngaruh. Karena fisik teh sehat, karena awak. Karena non fisik otak nu beunang mah. Jangka panjang mah Jadi saha tuh sebenarnya nu nyieunnan narkoba teh saha? jalma da meureunang kieu nya pamarentah geus sarua mun teh nya moal pati-pati ngalarang lamun eueuh akibat Mudaratna. anu Nya. matak goreng mah agama geus sarua. Cek agama ge mun wala taqtulu anfusakum wala taqtulu biaidikum ila tahluka. Ulah ngabunuh anu matak ngabinasakeun wala tulku biaidikum ila tahluka. Terus ulah taqtulu anfusakum ulah main sorangan. Maehan sorangan ku cara seperti Killing itu self. narkoba. Wah nyanung. Sarua we nyanung mah da eta mah. Karena nyandung wae ieu mah. Eta rangkeun narkoba teh kana nyanung. Aduh. Lain siga aya nu hayang teh. Pan Pak aing harewo. Ya lah urang tanya heula tetehna geura. Teh bae ya teh. Teh bae ieu teh. Ridho Allah taala. Yul. Nah, jadi memang eta teh cek agama ge nya goreng lah. Da Goreng. Sebutna teh terus naon deh? Anu innamal khamru nya khamr. Sarua apa nomor ngamabukeun? Narkoba ngamabukeun sajenis. Jadi khamr teh minuman keras. Minuman keras sajenis teh nu mata ngamabukeun mah. Ustad, Omar Innamal khamru. ayanya. Aya wal maisir. Aya justru baheula oge. kan sabu-sabu eueuh. Karek ayeuna. Khamr teh sok dipake keur perang. Perang. So perang teh pan butuh keberanian ya. Jangan baheula mah supaya wani urang lompat, ngadek. Pan baheula mah ku pedang atuh. Ku tumak lain ku bedilnya. Jadi doping gitu. Supaya gede ka wani. Bobo ayeuna tentara kitu nya. Di doping. Ya walau alam. Semua marana ieu mah pai. Ibarat kayak innamal khamru wal maisir wal ajlam rijsun. Najis Ini teh min amalis syaiton. ya mah cek dina berita TV bahwa posisi Indonesia teh pasar narkoba paling besar. Betul. Naon sababna? Meureunnan kaji memang jumlah penduduknya lo banyak. Kedua memang tadi teh geus tidak mengenal usia, mengenal profesi sarua. Tat budak leutik nepi ka aki-aki aya dimimiti tukang buburuh tepi ka pejabat, malah pejabat loba. Nah, pejabat lain cenah eta ya. loba geus. Cek saha eta? Loba kejadian. Orang ge pejabat teh. itu. Arpaleun. Hah? Orang pejabat itu. Tapi da kena tempat rahasia umum di mana na TV oge. Apa eta polisi jadi agen lain agen bandar narkoba. Predi Minahasa bae disebut oge menang. Nya ada geus puguh. Dengan sepugo eta mah gitu. Nah itu jadi kan memang tadi teh jadi geus mau ditembak Freddy Mercury yo Predi nya. Budiman. Budiman. Eta nu ngaran Predi dipikir-pikirnya. Ayeuna teh nu anyar teh naon ibaratnya Predi. Alah aing poho euy. Predi eta geus Predi deui wae. Kade udah mulai dengeran Predi. Punten anu kana mina Predi yang masalah. Tapi Tah. pemerintah mah geus alus, geus Hah? ditarewakan. Geus ditarewakan. Nah, tapi memang ketika loba nu tewakan, loba deui nu jadi anyar kan. Teh? Heeh. Nu jadi anyar loba deui. Anu Nah, miris mah. muir deui kumaha eta teh obat teh. Nya anu miris mah dek penegak hukum justru terlibat nya model Predi Minahasa gitu nya. Ieu menunggu nyata we para rugu. Jadi pengedar eta teh cenah Predi Minahasa barang nu di Predi Minahasa teh sanggup menghancurkan katakanlah dalam tanda kutip sekitar 4 juta orang. Ku barang eta teh meureun jaringan mafia eta hungkul encan jaringan nu sejen meureun. Jadi sudah sangat darurat Pak eta.
sudah sangat mengkhawatirkan, mengerikan lah. Aya pengedar maksudna mah da berenang ngala duitnya. Tapi mana lagi cenah supaya nu make. Teu masuk deh. ngan Teu cara boga bisa. niatnya kita, teu boga niat hayang ngancurkeun warga negara Indonesia. Pengedar mungkin tidak seperti itu, Ustaz. Da. Tapi kan mungkin saya melihat, saya Iya. kayaknya bisa. Aya anu masuk itu maksudnya. Nah, aya di luhurna deui nu. Emang jaringan itu terakhirnya teh ke negara mana? Nah. Itu ya untuk apa? Untuk membabat generasi muda. Oh, supaya Dah, gitu. Indonesia teh barodonya. Iya. Gitu cek Supaya geopolitiknya. terlena, tertidur. gitu. Jadi we jajah deui gampang. Kitu sebenarnya mau jauh. Pak Aye pasti lebih pernah baca mah. Tapi abi poho di bukunya jeung siapa yang menyatakannya. Jadi kalau ingin menghancurkan satu Negara. bangsa, hancurkanlah itu generasi mudanya kan. Jadi Betul. mereka kenapa menyasar itu? Tah, kayak mah teh baca buku teh kudu hafal. Judulnya adalah Perjuangan Bangsa. Dikarang tahun 1990. Halaman 10. Aya di Google. Hah? Gampang. Anu alus mah ya teh. Anu alus mah kudu kuat. Jika uahnya gitu. Iya. Wah, nu pake apa halamanan jeung belah mana gitu tah. Tah gitulah. Cing solusina kumaha tuh? Hah? Ya mah. Geus boga ieu nagara mah melalui aparat meureun diantarana terus regulasi nu diperketat. Negara, porsi Porsinya negara. mah ulah ka Ayeuna kita, we. porsi urang we. Porsi urang sebagai orang tua, warga masyarakat, ustad meureun sebagai dai. Dai mah nyampekeun unggul tah Pak RT. Salah. Pak RT mah nya tah mah kudu ngaringkusna ongko. Nya. Makanya tak matakan salah sahiji dilakukan kan biaya kan rada telat gitu kan. Kan memang lain urusan narkoba. Jadi ada ayah seberapa hiji curhatan warga kita ada 2 orang lah. Nah, namunan inilah yang perlu suatu kedekatan dulu antar warga, model ayeuna dina pengawasan, terus tos sholat subuh ngahiji heula ngariung. Jadi ada kehangatan heula di antara warga, terus ada keterbukaan. Untuk apa? Nah, untuk menutup ruang gerak hal seperti itu. Ketika jadi kan alhamdulillah di warga di urang mah ketika aya warga anyar sabab urangna sering komunikasi sering kumpul sok aya PRT aya warga anu mun abdi teu apa ge oh disambangi seperti segitu nyambereun mun abdi acan jika kitu sepenuhnya urang babarengan we sulas tepikeun ka kajadian jika waktu sababaraha tahun ke belakang tepikeun ka aya nu pengedar di jero tepikeun ka tewakta entah ka aya masalah seji meranti lingkungan mah bagaimana menciptakan suatu komunikasi yang baik di antara warga sehingga saling tidak ada warga yang tertutup khususnya untuk masalah eta. Makanya kan enak sering itu untuk apa? Untuk membuka kanal-kanal itu sehingga warga teh anu nyumput dengan itu. Terus ketika ada yang rada galeong-galeong kanu kitu buru-buru meureun kasadarkeun seperti itu. Jadi kapanggih tah kitu ari sering kapantaunya. Kitu ari sering kehangatan silaturahmi jiga kieu mah. Meureun gitu di antarana. Ya, tapi dah betul eta secara lingkungan betul Pak RT setuju abdi ge ngan pan pertama mah keluarganya ya jadi kurang merenang sebagai kolot-kolot anggal kudu naon ngaranna teh loba mariksa budak Iya. kudu tulateun lah mariksa budak mantau ulah kitu wae eta penting perhatian heeh jeung kieu Kang De terutama dasar agama pendidikan agama terus urang kolot abdi ningali Pak Aye lah. Pak Aye juga ini non teh mencontoh juga Pak Aye guru abdi ya Bapak Ustadz Supian berenang Kang Dede jadi jeung budak teh henteu komunikasi sebagai kolot anu naonnya jadi komunikasinya satu arah kita hanya doktrin saja tapi berlaku sebagai teman jadi si budak teh ada keterbukaan enak rada ngagaleong ya si etiknya budak abdi budak teh rada tertutup ya teh ngan tepikeun ka males sakola naon ieu tadi mah kan ku urang teh diekeun bikeun abdi ngomong ka indungna budak beger
Cek Nah. didakeun budak beger. Kepanggih. Heeh. Yalah cenah encan ngan pilingnya piling Piling. kolot. Budak beger. Nah, diheureuyan. Kelas berapa, Hah? Kelas Kelas 2 SMP. Kelas SMP. Nah, deketan ngobrol segala macam. Mungkin ka aku indungna teh diajak ngobrol di kaleng jadi sebagai teman. Muka tah terbuka dak. Ya, cenah ada ini. Oh, nya bener. Nah, tidinya mana semakin terbuka semakin tepikeun ka enak teh ngobrol. Jadi, oh berarti kudu di toel hatena bahwa jangan menutup kita bahwa orang mah kolot. Ya. Terus ada Superior. terus ada sekat gitu. Justru ketika Ya. kita masuk ke sana, anak-anak tuh akan menjadi lebih ini dan kita pun akan Jadi ulah aya jarak lah. lebih enak untuk mengarahkannya. Budak. Betul, jadi kudu kadang-kadang memang tetap instruksional perlu ke budak pada can dewasa. Di saat-saat tertentu memang harus instruksional, ngereperintah, ngalarang gitu. Tapi meureunan bahasana udah bagus. Ya, Tapi di saat-saat justru yang paling penting mah memposisikan kita sebagai teman. betul. Tadi itu ya keur muka sekat psikologis budak supaya manehna bisa curhat ke orang naon gitu. Mun aya masalah teh jeung babaturan mah rek masalah pribadi nah, gitu. Betul. Dan yang paling penting memang basic agama. Ya tugas institusi pendidikan diantaranya di sekolah, masjid gitu. Budak teh kudu ngaji we. Gitu. Da santeuna lah ari aya basic agama mah ngarti budak teh oh ieu teh gorengnya. Kudu disingkahan gitulah, kudu disingkahan. Ya, ketika nurut karena ayat nu tadi cek Ustad oke kan? Ya, Itu kan gitu. saya. Nah, Terus kan- ayalah. Kan tadi ku abi disebutkan bagaimana yang disebutkan ku Pak Aye bahwa orang tua betul abi sangat setuju teh dan memang kita harus berlaku sebagai seorang sahabat karena peredaran narkoba ini, narkoba ieu kebanyakan didominasi oleh pergaulan dan kabawakeun heula. Ya. Tuh. Usaha ku babaturan tapi lamun misalnya yang salah satu yang dianggap sahabatnya babaturan adalah kita orang tua dan bisa mengarahkan yang mudah-mudahan bisa meminimalisir bisa jadi filter Kudu nama aja Kadang iya ada teh. sebut tegaulnya. gitu tuh Nya gitu. Di naon ngaran teh dibully. Dianggap teu gaul misalkan teh budak teh super gitu. Kudu nama lain Bahwa ieu. narkoba teh modern, budak teh kan keasup mindsetnya jadi KB. oh, cenah, nyobaan. Mimiti Jadi nama Pak Ye, nyobaan. Jadi KB unsurnya. RT naon ge memfilternya filter juga tadilah pengawasan baik ke warga ataupun ke keluarga sarua meureun bae ke keluarga itu meureunanana tukang ceramahnya sampaikeun meureunnan dasar hukumna kudu aya jadi deui dokter. Nah, dokter pan leuwih apal meureun dokter mah nya akibat narkoba teh naon? Naon tadi? Dehidrasi gitu. Kekurangan cairan makar itu. Terus akaituna maot. Terus otak halusinasi gitu. Terus menurunnya daya ingat gitu. Nah, itu tugas dokter harus menyampaikan. Terus dari aspek psikologi. Lain dokter wae, urang teh teh di imah kudu ka budak teh kudu kitu menjelaskeun. Nya maksudnya iman nu ruang lingkup anu leutik memang keluarga orang tua kudu apa. Kudu eta teh kudu apa. Terus Kudu bisa ngajelaskeun. lamun di masyarakat ayeuna memang kudu aya tim pencegah narkoba. Jabatna, aparatna, tukang ceramahna, ahli psikologina, dokterna siapkeun. Jadi ulah mentingkeun artos unggul. Nah, yang sering ada di selektina TV. Nah, internet juga kayak viral. Jadi aya ibu-ibu selegram anu sok hobina teh show. Iya gini, artinya Sosialita. kita flexing sosialita. Jadi mewah-mewah lah gini. Flexing ya. Hah? Flexing. Flexing. Pamer kawe. Oh lah eta weh teh nya. Ari heug teh duit teh tina narkoba. Bandar narkoba. salah lalakina manehna Manehanana jeung lalakina duanana. Hari duit narkoba eta nya. Tapi- Pakai ngebangun masjid mana naon gitu. tak sugan ustaz kumaha Sugan. lain nanya ka urang Memang bisnis besar narkoba teh. Namun sebabna mahal. Mahal.
Mahal, Jadi- jadi untungnya gede meureunnya cenah. Wah. Cenah gitu. Cen nyobaan atuh pan. Tapi merenya Terseri, ya. Pak RT jigana ya mah tetap di faktor keluarga. Iya. Jadi orang teh kudu rumah tangga ge sanajan kaayaan ya kumaha wae kudu dihareupeun budak mah kudu ngajaga keharmonisan. Ah, matanya ulah poligami. Ulah nyanu bahaya nyanu. Hiji oge sih. Hiji oge urang teh kudu merhatikeun memajikan, merhatikeun budak, daharna. Hiji oge Hiji oge teh dukdek. Saku ai saku hiji. Pemajikan tilu. Keluarga tilu. Untungna budak teh gaweun teu pararubu. Nya, gitu. Gitu, jigana kitu. Banyak faktor gitu lah Pak RT. Jigana meureunna kitu. Kurang mundur cenah dek ke halangan Pak RT. Itu Kang Deden ningali ka ditu Kang Deden teu katinggal rara ini gitu. Moal ada nukangan wae. Era cenah nyebutna teh. Ya, sok kadang leuwih kasep. 30 menit can. Pokona mah 30 menit we. Soalna mah Tapi da daya. ayeuna mah teu kawas baheula parah keneh baheula Pak RT. Parah kumaha baheula? Kalau mah kan kadang minuman kerjaman rejim naon atuh. Ya. Hmm. Jeung dulu mah Kang Deden can aya undang-undang can aya. Hmm. Jadi jadi seolah-olah biasa ayeuna mah muncul teh karena itu teh gencet digencet. Ayeuna mah lompatna teu kawas baheula mah kan balik sekolah nongkrong, kadang aya ributnya ke halaman ku urang. Ayeuna balik sekolah balik nyarong HP nama. Karena HP Pak RT gitu. Nya eta peredaran narkoba ge no sistem HP deh. Ayeuna mah Order aja eta teh. ku dina HP. online naon aya. Hah? Oh, aya meureun. Minuman ge aya Pak RT naon. Itu. Kitu aya nama sistem peredaran ge. Pakai HP. Lebih Canggih. nyumput. Lebih nyumput. Lain leuwih nyumput justru leuwih gampang. Leuwih gampang nu HP beunang. Hese doang. Heeh. Tapi ai dalam ka itunya da naon anu Shopee teh sebutna teh naon? Shopee, Bukalapak eta. Marketplace. Marketplace naon Bim? Toko online lah. Oh, toko online. Kala tapi cenah mun teu salah mah hampura tapi ieu mah. Hayo we urang tong ngobrol-ngobrol narkoba batur. Cenah mah Kang Dede ge ente jadi pengedar narkoba. Sapopoe teh. Di malah payu pisan. Heeh, obat nyamuk. Nasi, rokok, bala-bala. Ngalisu gitu teh. Narkoba ukur. Oh. Atuh tulis ini mah kagok make spanduk dagang narkoba. Kela. Ah, eta bakal rame gerak. Nyan. Nu datang lagi jadi beda deui nama. Pas datang teh cenah, abdi meser cenah sakituan, mangal di uluh loba cenah. Dibungkus teh loba, aya buka sangu. Tah hiji deui ye. Rada mengko. Kunaonnya aya asal loba nu gelo. Hah? Hah? Kamari kamari loba nu gelo. Ya bimnya Pada GJ di jalan. itu. Tapi loba orang etan sih. Gitu. Eta Tah, fenomena eta nya ya. cing mah kan teh. Heh, eta pengaruh narkoba. Powerna teh manehna teh wanian. Minta sangu dibere, kalahkah dialungkeun ampuna. Minta kopi dibere, wah kopi bae tuh. Tukar kunaon. Da meureun lamun teu kitu mah nu cager teh nya Bim. Lamun kitu Loba. nyakeun we loba. Sehari teh ya 5-an. Beda-beda. Tadi ya ka warung. Radio. Oh gerakan sepurit. Terus gitu. Mun urang mah satres meureun teh nya. Beja nama kami cenah di. Nah, jadi kieu jiga natenya tapi hampura bisi aya nu ningali, bisi anu ningali obrolan abdi kada memang abdi ge mendengar jeung pernah ya kan. Jadi urang teh silih kirim Pak ye. Hah? Urang kirim. Urang kirim ka ditu. Ditu kirim deui ka dieu. Oh gitu. Gitu. Aya nu ngirim teh saha atuh teh? Langsung. Sebutkeun. Nu newak. Nu newak nu geus lieur diasupkeun ka mana cenah. Geus we tinggal ka Nah, ditu. teh dinas sosial naon? Ya. Dinas sosial. Nya Pol PP eta naon? Nah, Nyatu sih eta lah. Anu gelo ke samodel nu kitu teh korban narkoba. lah. Maksudna membeureun Mungkin. hayang kacir ya daerah urang teh nya. Hmm. Bersih tina nu karar itu. Jadi solusi anu tidak menyelesaikan masalah. Nah, yang sirina kan kieu. Misalnya si A di Tasik
dikirimkan misalnya teh ke Jawa. Jawa, biasanya ke Jawa teh. Di Jawa teh nu B teh kirimkan ka dieu panggil Rita. Oh, si B balikeun ka ditu, si A balikeun ka dieu. Eta narkoba bisa gitu. Bisa gelo. Beneran. Jadi stres. Lamun geus ieu teh mah geus pan teu ieu. Pan aya cenah eta pa ya baheula mah cenah non kucubung eta kumaha kan. Kucubung teh ka gelo cenah teh. Haram tuh. Hah? Haram tuh tanaman. Padahal tanaman. Jadi Ya lain tanaman. Ai di ya. Ari Oh, gajah di gajah. tanah. Ai di dahar mah. Haram di dahar mah. Tong bora gitu atuh lah. Sangu we sangu. Sangu ge lamun obat teh mabok. Oh, Tidak haram. pan menang. Lo berlebihan deh. Maksudnya kadinya. Putih lah. Betul. Kabeh oge. Eling lu. Tapi da ngarokok lo bau oge ngarokok tapi teu da euy sugan dengdek kitu henteu nya. Hayang dengdek Lain. yang ngarokok. Naon sebab narkoba hese dibantas dari sudut pandang kenegaraan sugan. Balik deui. Kadang dina berita ge sok aya paenya barang bukti, kadang dijual deui. Eta ku oknum. Itu gini yang pasti menurut salah satu ieu nanya. Mungkin. Salah satunya teh jadi kan sekarang narkoba teh geus jadi semacam lifestyle. Ya, lifestyle. Nah, Jadi keren gitu lah mun make di kalangan narkoba. sok we ayeuna tingali. Nah. Kebanyakan kena ku narkoba artis. Heeh. Ya, padahal kadang-kadang tepikeun ka padahal artis teh termasuk tukang pelawak-pelawak kan. Si Polo lah, terengkali kamari Nunung lah. Heeh. Nah, sebetulnya Nunung teh kena. Nunung kena. Itu teh. Eta nu cewek teh? Ya. PJ itu teh karena apa? Karena mungkin dia tuh sudah terlalu lelah. Satu terlalu lelah, tapi dia dituntut untuk naonnya, untuk harus tampil selalu Eksis terus. eksis. Nah, katanya efek dari yang dipakai oleh mereka itu adalah bisa jag-jag, bisa tus lepas segala macam. Itu satu. Yang kedua jadi lifestyle itu. Dan mereka kebanyakan ketika ada yang sudah naik daun, sudah di atas itu kalau merasanya kalau tidak gabung dengan yang lain tuh seolah-olah kita tuh Jeung komunitas nu kitu gitu maksudna jadi mah. orang tuh naonnya Ya. tuh gaya lah gitu. Ya. Nah, sehingga ngikutan dari sana. Itulah. Ya, itu teh salah satu. Jadi, pikiran sesat ya. Kesalahan berpikir padahal lain gitu. Tapi abdi mah hanya ingin menyoroti masalah cara pengedarannya. Jadi iya yang salah satu faktor anu hese diberantas. Jadi kan berbasis jaringan. Disebut mafia teh lah meureunnan. Jadi isi mafia ieu teh cenah memang kuat. Dia teh Lain jangan biasa gitu. dia teh terorganisir, bahkan disinyalir memiliki senjata. Memiliki senjata. Ini contohnya mah model si Pablo Escobar anu di Ya, Batam ya, kan. ya. Jadi mereka teh Kartel kartel nama geus memiliki senjata. Memiliki senjata. Dan yang paling menyedihkan memang kadang-kadang di beberapa negara itu konspirasi dengan government. Sok sajan oknum meureunnya. Tapi memang oknum-oknum si pejabat pemerintah, penegak hukum itu ada yang terlibat. Ada yang terlibat. Jadi we hese naon sababna? Heuh apa kerja sama jeung kitu mah. Sahan rek ngamankeun meureunna. Beuh dituna cenah ieu mah ceuk ilmu percenahan aya kadang-kadang disuap nya supaya lancar atau meureun menang komisi baru supaya lancar peredaranana. Iya teh bukan masalah Indonesia, dunia. Di mana-mana. Gitu. Jadi penyebaran malah di urang ini geus jadi produsen. Ya. Nya. Seberapa kali kata produsen narkoba di urang. Gudangna kan gede tuh wah gitu. Nya. Hari Sok minuman mata keung. kemana sama ada yang miras kan kaya pabrik. Bisa ditutup penuh. Karena ada beberapa daerah yang memang melegalkan seperti itu kecuali Kota Tasik juga tak. Kota Tasik kan kemarin baru saja ada audiensi juga bahwa untuk pelaksanaan perda tata nilai ini Kota Tasik kan sudah punya
Perda nomor berapa tentang peredaran miras itu. Jadi tekenging Diatur ya, sudah diatur. kecuali di Bisa lebih dari hotel. 30 menit dicek. Nah, dan memang ya tadi teanya bahwa yang namanya narkoba tadi memang tadinya ge abdi berpikir gini Pak Aye, Pak Ustad, Kang Dede. Jadi naon sih jauh-jauh teuing bikin ke narkoba maksudnya untuk merusak suatu bangsa. Tapi setelah ini jadi memang ada suatu apa ya jaringan yang punya kepentingan mungkin untuk satu negara. Untuk ya ini merupakan nafsu dari mereka mungkin untuk menguasai satu negara. Jadi ketika dia ingin menghancurkan satu negara, itu dia kuasai dulu generasi-generasinya yang melalui narkoba itu. Dengan apa? Jadi dia yang Abi membaca terus ini juga bahwa ini yang mengendalikan peredaran narkoba. Nah, semua narkoba. Oh, jadi begini. Ketika misalnya tahu kocorkan, bos, tutup. Nah, tutup. Mereka kan goyah lagi. Asupun nih. Jadi mereka di bawah kendali itu. Begitu. Sepertinya seperti itu. Jadi memang sudah sangat daruratnya aja Pak Ayen. Dan yang harus diantisipasi memang di titik terkecil dulu gitu, Kang Dek. Ya. Anggarnya balik deh. Jadi bagaimana kita. Ya, betul. Walaupun dan memang mungkin kayak narkoba tadi disebutkan misalnya ganja ini kan cenah di daerah nama kadang dipakai bumbu gitu kan Dede. Iya, Pakai renang. Di Amerika sekarang ganja geus masuk Sudah legal. Oh, lega. Legal. Si Mike Tyson petinju. Ayeuna mah nanam ganja. Dagang tuh. Mau Di Belandanya bisnis, jadi bisnis. Ayeuna mah gitu. Di urang masih kene. lah ulah di urang mah rusak. Ya. Sama ekonomi kieu nya PRT jen. Ya, ngabandungan fenomena ge sok kadang-kadang sekapu masuk asa. Naon pondok harapan putus asa gitu rasa teh. Tapi da meureun kumaha deui situasi seperti ini nyemeureunnan urang ayeuna mah yang bisa kita lakukan teh keluarga we. Masing-masing jaga. Da ayeuna mah mengharapkan tetap sih urang mengharapkan pemerintah makin ketat lah. Penegakan hukum urusan kalau bagus aya BNN kan. Maksudnya aya BNN ge maksudna mah eta kan. Gitu Untuk mengendalikan Jadi digempurnya negara urang ku narkoba, ku slot judi, sebenarnya mah lain urang wae. Lain negara urang wae. Di setiap negara ge Amerika mah komo kamari geuning aya naon disebutna teh zombie di jalanan. Ngeri di satu kota naon Pak Ayen eta teh. sudut kotanya pararah ngegaloler sih di jalan deh. Amerika negara anu katakanlah tepati urusan yang agamanya, tetap mereka mengkhawatirkan keluar statement pejabatnya bahwa narkoba itu musuh. Tetap sudah terbukti di jalanan. Padahal mah legal kan maranehna mah. Gitu maksudnya teu kaos di urang lah. Ditangkepan beurang anu kitu di urang meureun ditewakan. Urang anu notabene disebut dicap negara religius. Malah negara muslim terbesar tuh di dunia. Tapi kan teu bisa kumaha-kumaha ka narkoba mah. Angger we asup gitu. Jadi meureunnan angger balik deui keluarga lah ke urang main mah. Solusi paling dekat mah yang meureun ngadesak ka pemerintah supaya lebih ketat. Ya, wajib lah eta mah gitu. Jadi mungkin sebagai masukan lah kekhawatiran masyarakat mungkin didengar oleh para pengambil kebijakan. Da mau tidak mau hukum mah kudu ditegakkeun gitu. Gitu. Eta lo bating oknum atau oknumna di iya gitu. Insya Allah lah kita percaya sih sebenarnya. iya Tapi sing konsisten gitu penegakan hukumnya. Ulah pandang bulu gitu. Karena ieu mah budak pejabat atau ieu mah budak saha gitu misalkan teh. Jadi henteu diproses kan. Lamun pandang bulu mah anu untung kena. Monyet loba buluna. nah gitu sebenarnya Ya, ieu mah
kekhawatiran kurang we sebagai rakyat kecil. Ningali fenomena. Soalnya mah boga budak. Jadi itu lain obrolan ngawang-ngawang, real di hadapan orang masalah. Nu harus bisa diantisipasi. Berapa orang malah kene, bisa gitu, tidak mengenal usia. Gitu. Wah, budak orang mana guys? Kuliah komo lebih rawan. Geus rumah tangga sarua. Oh, bahkan baheula makan misalnya teh barudak mah itu kitu aktifkeun ekstrakurikuler, aktifkeun olahraga, aya mah asup ka mana-mana gitu. Asup. Nyambereun selain itu teh pang-pangna kedah ustadnya nyungkeun pitulingkeun mah kawas oge nya. Lingkungan. Nah, itulah. Angger keagamaan. Pendidikan. Ya gitu we. Ya gitu we tidak malah. Hiji usaha kedua doang. Jadi kumaha ya closing statement-na tuh tar, da susu beak. Nah, kopi mah ya kene teh. Aing teh kaciri. Oduh derek beak sarua. Kudu loba tah. Udah aya stok loba. Mun mah udun mah lah nu penting ulah narkoba, paur. Ya intina malah hiji meureunya teu meunang, gitu we geus. Da moal pati-pati ngalarang lamun teu aya madaratna mah. Tah. Ji nu kadua urang ngajaga tah. Jaga keluarga we. Tong jauh-jauh lah bisi keluarga ka babawa. Jadi nomor hiji mah keluarga kitu Pak Ustaz. Keluarga gitu. Saturna ulah poe ngadoa we jeung ibadah. Gitunya. Tos we. Siap. Sip.